Hei, ngaran abdi Rapi Sugianto. Camat Bojonggede periode 2015-2016. Kabeng haran abdi meni ngalimpah. Ningali weh imah abdi mewah pisan. Ayeuna abdi karak nikah 2 tahun. Tapi can kena ngadigaduhan anak. Abdi sibuk wae unggal poe ngurusan rakyat nu menta asup live Instagram abdi. Pas di imah pamajikan abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Mama minta duit atuh 5 miliar keur beli make up di Cicago. Astagfirullahaladzim. Kamari kan geus meser bajuan 2 miliar di Parancis. Ih, Papa, nama pendapatan Ciamis gitu. Ayo tuh Pak, ngkorek tuh Papa. Ih, oh biar itu ya ente. Iya, apa itu? Saya Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh. Woi, kuring cecep surecep, kuring pangkolot nadi dieu. Umur kuring teh jumlah umur natatang jeung rapi. Kuring ayeuna pangangguran, tapi teu jadi preman. Kuring gonta-ganti pamajikan karang 3 kali. Pamajikan anu ayeuna teh Meserkeun obat atuh. terus kolot geuring sakeun wae maneh teh Astagfirullah. Cinta pan ka Neng. jaga kesehatan makana Dihempas gelombang, dilemparkan angin. Teu jauh bedana jeung Rapi. Nami kuring Tatang Nicholas, CEO Pangmudana di Cimahi. Kuring karak nikah 3 bulan lalu. Kuring dijodohkeun ku kolot. Istri kuring teh lulusan ITIL, Institut Ternak Ikan Lele. Jadi di imahnya Tin, eta lele geus diparaban can? Lele naon Kang? Mana Kang boga lele eta kolamna 3 hektar. Oh, eta teh lele. Kang, lelena terus di Paraban. Nyesel orang boga pamajikan bolot kos maneh. Hatiku sakit melihatmu dengannya. ya, urang tiluan boga hobi nu sarua. Nyemil, nonton bola, ngopi, nge-gym, sampai nonton pip. Young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all. Waduh, saha eta? Duh, bening pisan kos plastik. Aduh eta, ini gede pisahnya. Bolu kokok nu kieu mah nu tua nu berkarya. Neng Gelis, biasa dibantu. Teu kudu Pak, abdi bisa sorangan.
Oh nya, blok 3 genep di mananya, Pak? Wah, kilo gede. Is, hilap mana Tatang? Ayo tuh Neng, orang antar. Ayo buru, orangnya meluan. Boleh, Kang. Wah, aduh. Ayo, nah. 불타오르네. Ih, eta tetangga baru urangnya. Ih, bajuna. Astagfirullahaladzim, budak zaman ayeuna. Ulah sampai laki orang kapanggih manehna ya Allah. Waduh, berabe. Aduh, manehna teh di mana sih? Denge-denge sihnya itu janda. Kan dicerain suamina. Kan jadi gitu. Oh. Ih. Tiga. Ih, nggak janda, bajunya ge sakitu, pastinya genit. Geus ah, kuring duluan ya, ibu-ibu lila. Pusing orang mikirin awewe eta. Mangga, Bu. My darling, I love you, you know that it's true. Menginau nih, nong pisan. Duduk. Neng Sopi, nyen naon ieu teh? Ini wangi pisannya. Kang Rapi, Kang Tatang, Kang Cecep, iya Sopi teh karek beres nyen kue. Kan tetangga baru harus nyapa pan. Aduh, dibagikan ke tetangga. Mana resep Neng Sopi. Naon deui pamajikanna Kang Rapi. Anti dahar nu amis-amis, sieun gendut cenah. Nah, heueuh Neng Sopi, mubazir lamun dibagikan ke tetangga mah sieun dipiceun. Pannya mending urang tiluan nu ngadahar. Pasti seep. Sanggeus eta urang bisa sesantai anjing Neng Sopi. Asik. Neng Sopi, sanggeus ieu urang nonton filmnya Neng. 1 pisan. Langsung lah, orang icip. Ayo, atuh urang. Ayo. Sok atuh mangga ieu dituang kuena nepi ka CF Sopi mah. Dini, ieu mana teh? Pantesan diisukan lalungitan wae. Mantap. Astagfirullah, si Akang teh eta sumur can ditimba, main sok asal kabur wae. Masya Allah. Kang arek naon ini dia setikan teh masih loba, bantuin Tini atuh. Buru balik deui. Akang ih. Ya Allah. Pulang. Akannya. Ya, pulang. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Iya teh, teu bisa dibiarkan. Awewe eta, lamun dibiarkan makin jadi. Kata pisan, Abdi setuju. Astagfirullah, harus nama awewe ngajaga dirinya. Malah kos gitu deh, aduh. Emang kunaon sih? Si Sopi teh ibu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tini, eta awewe teh kagenitan hayang ngarebut salaki urang.
Urang teh tuh bisa cicing wae. Urang teh kudu bertindak. Masya Allah jadi gitu. Ya Allah, orang teh kudu melakukan sesuatu, Bu. Setuju. Hayu atuh urang ka imahna. Assalamualaikum Neng Sofi. Punten ngaganggu orang teh. Lila. Sopi, mana teh janda apanya? Ye, ulah sok kagenitan atuh mana teh. Ye, ulah sok rebut lalaki urang atuh mana teh. Ye. Parahnya lo. Baju oge meni cepret-cepret gitu. Maneh pikir maneh teh arek renang pakai baju kos gitu. Astagfirullah. Masya Allah ibu-ibu tenang heula atuh, abdi bisa ngejelaskeun kabeh. Halah, asal maneh nyahonya, lamun maneh wani ka salaki urang, maneh kudu ngangkat kaki ti komplek ieu. Ngartos. Iya nih. Jigana eueuh salahna urang teh ngadangukeun penjelasannya Neng Sofi. Barangkali Neng Sofi teh bisa ngajelaskeun. Ya. Akhirnya maksudnya. Aduh. Ya udah atuh, sok maneh jelaskeun. Kieu ibu-ibu. Abdi teh minta hampura atas kejadian. Betul Bu, abdi teh janda, jadi kudu neangan pagawean sorangan. Pagawean abdi teh emang pangharuskeun make baju kos kitu. Minta hampura ibu-ibu lamun aya nu teu nyaman. Perihal jeung salaki ibu, sumpah Bu, da abdi mah tipoe kahiji dating ka dieu geus digodaan ku salaki ibu-ibu. Sumpah abdi teh resi pisan salaki ibu-ibu ngalakukeun eta ka abdi. Mun siga abdi teh awewe nu gampangan. Salarosna mah abdi teh nyeri hate, Bu. Aduh, hampuranya Neng Sofi, urang teh teu nyaho keadaan saladesna kumaha. Atuh nyaho kieu mah salaki urang usah. Astagfirullah. Hampuranya Neng Sofi, orang ibu-ibu teh menjelaskeun lah hakim ka Neng Sofi. Heunya. Urang teh tuh tahu kejadiannya teh kieu. Hampurannya Neng Sofi. Tenang naon ibu-ibu sadayana, syukur atuh lamun geus sapaham kieu teh. Sebenarnya Kang Tatang ge sok ngarendahkeun abdi di imah. Masya Allah bisa sarua kitu. Kang Cecep oge osok ngarendahkeun abdi. Aduh, Masya Allah mun diinget mah hayang ceurik abdi. Ya Allah, salaki urang teh meuni kitu amatnya. Segala kehendakmu ya Rabbi, kehendakmu ya Rabbi, berserah ku berpasrah padamu ya Rabbi, dan takdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Ibu-ibu, lamun arek narima saran ti Shopee mah ye. Kumaha lamun salaki ibu urang bere pelajaran supados jera Bu. Kumaha carana Neng Shopee? Kieu Bu. Oh gitu. Assalamualaikum.
Anjing teh meuning ngeuredas pisan. Aya kudu naon? Allah, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Kun, istighfar. Urang teh ka dieu, rek ditanya hungkul. Urang teh kunaon arkan ku istighfar. Santai. Ieu dukun lain sabarang dukun. Arek naon we bisa dikabulkan jeung abdi. Mbah, jadi kieu salaki urang teh Ngorok. Banda ada muka rabbit tuh. Abdi ngadenge. Terus urang teh kudu kumaha tuh, Mbah? Yuk, abdi boga ramuan. Bere ramuan ieu keur suami anjeun dina azan maghrib berkumandang. Setan gendeng, setan bandel, setan kumbang, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu dia, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan. Pokona ramuan ieu bisa nyieun salaki anjeun ngarasa teu ngeunahna awewe disiksa. Maranana bakal ngarasa jeung barobah salamana jadi awewe. Lamun misalna salaki acan barobah jadi bager, jeung manehna gue. Nuhun ya, Mbah. Sang-sang. 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you're la la la, baby. Papa l'americano. Papa l'americano. Papa l'americano. Lah? Hah? Hah? Nah, Bos? Oh, sip. Kunaon, Kang? Dapat cuti. Nyaho ya. Cenah mah bos arek liburan, makana eta karyawan teh diliburkeun. Geus we nu penting mah. Kukika. Desa liburan di imah. Ya udah atuh. Tini ngajak di butik heula ya, Kang. Assalamualaikum. Salam. Akang, nana kini ti imah tuh ke kantor. Males mah. Tapi kalau kantor di kulit ke iya ada rusak udah kena cahaya matahari. Ogah Kang mah panas pisan luar teh. Akang, kunaon Akang? Awan sih anjen teh. Akang juga baca koran. Warung kok terbuka sih? Tengah jaga. Mager ah. Kumaha sih? Duluan ngejagaan warung Iya nggak mau. Take me on a date, I deserve a date. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got that 9 to 5, but baby so do I. So don't be thinking I'll be home and making out with lies. I never learned to cook, but I can find a hook. Sing along with me, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting
everything's alright. You fucking with it better. I can't fucking better. Your girl don't matter. You should fucking with it better. Iya teh, orang baru lain. Abdi ge ngarasa. Asa orang sami wae ah. Kene jentong. Bah, eta naon? Eta terangkanlah. Tung tang tung. Eta terangkanlah. Tung. Eta si Lila. Lila. Kadia atuh. Kadia. Kayak naon, Pak? Dah, Lila, menurut Lila, orang teh ngarobah tuh. Merubah naon? Iya, abdi teh ngarasa urang teh tesiga laku lampah salaki deui. Tah eta tah contona. Guru. Aduh, kumaha ieu? Bapak-bapak teh berubah semua. Kunaonnya? Disantet meureun. Astagfirullah, eta mah zaman kapan, Neng? Atawa ieu teh Bapak karma kos ganjen ke Neng Sopi. Alah, masa heueuh? Pamajikan orang aja teu naon ah. Pamajikan Bapak teh nyeri hate, awewe teh boga perasaan, Pak. Kesian atuh maranehna disiksa jeung direndahkeun wae ku bapak-bapak. Heeh sia. Terus urang kudu naon? Abdi boga solusi ya. Naon? Kita dulu atuh. Si Lila mah ih. Rek baraha sih maneh Li? Hehehe. Teu saloba-loba sih, Pak. Nu bermoe deh. Ayeuna mah bapak-bapak teh ngamunggakeun pamajikan atuh mere hadiah atawa mere naon gitu. Hadiah naon? Abdi teu nyaho kudu meser naon. Mere duit we lah, bunga tak pamajikan. Duit teh teu sok tiasa ngabuat bunga. Iwal orang tiasa nyicil kos-kosan. Ya udah tuh. Shimmy Coco Pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러운 말고 어지러운 마음속에 내가 들어가. 익숙한 듯 부드럽게 내게 던져. 고요한 밤이. It's just a lie. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim Yani. Kunaon maneh teh gering lain. Astagfirullahaladzim. Ini mending panas ieu istirahat we atuh Yani. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gelap langit dunia, air mata bencana mengiring langkah sepi ini kepadamu. Wajah-wajah telah lelah, amparan pendudukan, ribuan doa terucapkan sudah. Hari-hari meraba penuh salah dan dosa, air mata sujud memohon hapuskan duka dan kembali padamu.
berharap akan cintamu. Tengadah tangan memohon padamu. Semua hapuskanlah, hapuskan Ya Allah. Ah! Hah? Iya, rekening kok sisa sakieu sih? Sisana deui ka mana? Teh salingkuh lain. Sabarnya. Sabar. Iya, sebenarnya akang teh nyimpen ke urang haji. Iya. betapa bahagia. Saja kejadian eta maranehna tiasa siga lalaki sejati. Sabenerna kutukan eta teh mangrupa karma nu dilakukeun lalaki anu selalu ngarendahkeun cewek. Menarilah denganku. Ayeuna urang bunga sesarna. Sabagi salaki pamajikan nu bunga jeung datang anu akur. Hirup urang bunga nepi salamina. Lalaki sajati teh nyaeta lalaki nu tiasa ngabungahkeun pamajikanana dunia akhirat atawa lahir batin. Ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Gue yang diincar di kelas. Satu sendiri versus Raja Minyak. Yoi boy. Waduh. Gak bisa. Pinka. Duitnya tetep. Kalian teh baris. Oh, syuting. Cepetan beres, cepet. Gapai. Cepetan. Cooking Kang buruan. Iya abdi. 3. Ayo lanjut. Lu mukanya kayak songong gini lo, kayak gini. Pak, aku mau